anu disebut ieu mana gaduh naonnya nazar ya disepuhna cenah upami putra abdi kenging jodoh hoyong bisa alhamdulillah ayeuna bade dilaksanakeun satu acan dilaksanakeun si kuring bade ngajelaskeun ieu anu aya eusi dina panyaweran ya aya payung nangtung ya ieu payung hurung ini teh tempat penyalindungan hidup dina rumah tangga sing hidup teh naonnya kudu kawas payung tangtung ya terus di dia aya koneng ayeuna sing dongkapna sing langkung mangkarung karung amin ya robbal alamin oge ieu aya artos ulah aya 10 ribuan aya ratusan aya 50 ribuan kunaon di alun-alun di kitchen sanes kanggo ieu negosiasi di sini aja di sini aja langkung dongkapna bisa anu ayeuna bade sakitu penjelasan dina penyaweran ayeuna bade Devi kita maju di sini mesti kesenggol kesenggol di sini Mira. Di anti-anti di kamari di langlangan kasimpangan di karti kana indit sugan humbara nu beja ayo satu di papak antayan mojang di ibingan di gendingan di soraan rampak tenggang hatian anak di payungan payung tangtung sumangga anak biranya udah kembang paheman mawangi kastori malati asih di patriku akad nikah ting-ting asih rabi hidup dengan cerah bagja tepung rabi jatuh muka lambar cerita dina rumah tangga jimatna ngan welas asih antar hidup duaan kamu rahmat nu di pamrih nambah hirup rumah kenging rahmat tumut papakun sepuh
Gocapan atau gocapan.